Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Dina kesempatan Jumaah ieu khatib nyebutan utamina ka diri simkuring pribadi oge ka para jamaah pada umumna kangge senantiasa ningkatkeun ketakwaan, takwa ka Allah di setiap saat. Kalawan sabener-benerna takwa nyaeta ikhlas ngajalankeun naon anu diparentahkeun ku Allah jeung ninggalkeun naon anu geus dilarang ku Allah. Karena masing ingat rehna takwa teh mangrupakeun bekal terbaik urang di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, perhatoskeun dauhan Allah dina potongan surat Al-Mujadalah ayat 11 anu tadi kapihatur. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Menurut ayat tadi anu urang disimak bahwa Allah bakal ngangkat derajat jalmi-jalmi anu beriman jeung jalmi-jalmi anu ngagaduhan ilmu sababaraha derajat. Kumargi kitu Allah kacida marentahkeun ka umat manusia kangge selalu berpikir menggali ilmu pengetahuan terutama ilmu agama, membentuk majelis ta'lim, membangun madrasah, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat anu tertulis maupun anu tercipta, nyaeta segala sesuatu anu diciptakeun ku Allah seperti langit, bumi, gunung, bintang jeung sajabina. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, ilmu adalah lawan tina kabodohan. Kabodohan bakal ngajerumuskeun ka urang ka jurang kamaksiatan jeung kafasikan. Bahkan kebodohan bisa oge ngajerumuskeun kana kamusyrikan atanapi kakafiran. Sedengkeun ilmu bakal nambah keimanan urang. Semakin dalam ilmu anu ku urang digali, insyaallah akan semakin bertambah keimanan urang. Jalmi-jalmi anu beribadah ka Allah kalawan kabodohan, tegasna jalmi anu ibadah henteu jeung ilmuna, maka saknyanyana maranehanana leuwih loba ngarusak daripada ngabangun. Sakumaha anu diungkapkeun ku sebagian salafus saleh, man abadallaha bijahlin afsada aksaru mimma yusli. Sing saha jalma anu ibadah ka Allah kalawan kabodohan, tegasna ibadah jeung ilmuna, maka manehanana sebenarna geus nyieun karusakan leuwih loba tinimbang nyieun kaalusan. Kumargi kitu
Allah Subhanahu wa taala nolak nyamikeun atanapi mensejajarkan jalmi-jalmi anu ngagaduhan ilmu sareng jalmi-jalmi anu henteu ngagaduhan ilmu. Lir ibarat nolakna Allah mensejajarkan penghuni surga jeung penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun." Hartosna caritakeun ku anjeun nah sarua jalma-jalma anu ngagaduhan ilmu jeung jalma-jalma anu henteu ngagaduhan ilmu. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Henteu sarua para penghuni surga jeung penghuni neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jalmi anu ngagaduhan ilmu tentu moal nyanyakeun waktuna ngan saukur jang migawe hal-hal anu kurang bermanfaat. Sabab aranjeunna uninga kumaha pentingna waktu pikeun jalmi muslim. Dina hal ieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh, aya dua nikmat anu sok dilalaikeun ku umat manusia, dilalaworakeun ku umat manusia, serta manusia katipu kalawan nikmat eta, nyaeta nikmat sehat jeung waktu luang. Jalmi-jalmi anu berilmu tentu bakal mengisi waktuna kalawan amalan-amalan anu mampu ngadeketkeun dirina sareng Sang Khaliq Allah Azza wa Jalla. Kumargi kitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawajibkeun ka setiap muslim kangge selalu niangan ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Niangan ilmu teh wajib pikeun setiap muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Para pelajar urang sakedap deui ngawitan kegiatan belajar mengajar baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Nah, urang sebagai orang tua kudu ngagaduhan rasa tanggung jawab ke anak urang sebagai regenerasi urang di masa yang akan datang. Arek dibawa ka mana anak-anak urang. Sedengkeun tos digambarkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajha, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamani ghairi zamanikum." Didik anak-anak anjeun karena saknya anak-anak anjeun bakal menghadapi suatu zaman anu lain zaman ayeuna. Kukituna persiapkeun diri urang kangge ngapekelan anu jadi budak baik moral maupun material, terutama tanamkeun ka anak urang ilmu pengetahuan serta ilmu agama pikeun bekal anjeunana di masa yang akan datang sebagai regenerasi kolot-kolot urang, sesepuh urang, guru-guru urang anu tipayun tos ninggalkeun urang sadayana. Sapertos kauningaku sadayana, kiwari jalmi-jalmi soleh, jalmi-jalmi anu berilmu serta jalmi-jalmi anu kacida dibutuhkeun ku umat tos mulai berguguran dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Pertarosanana salajengna urang rek kumaha, maka jawabanana aya dina diri urang sadayana. Hayu sateuacan terlambat. Geura-geura daftarkeun anak urang ke sakola atanapi madrasah anu dipercaya ku urang sadayana mampu ngadidik jeung ngabimbing anak urang sehingga anak urang engkena jadi jalmi-jalmi anu berilmu serta jadi jalmi-jalmi anu berakhlakul karimah. Lain ngan saukur ngarahkeun ka sakola atanapi madrasah anu mempelajari ilmu duniawi hungkul, tapi urang oge kedah tiasa ngarahkeun budak urang ka sakola-sakola anu mempelajari ilmu duniawi jeung ilmu ukhrawi. Ilmu duniawi sebagai bekal hirup di dunia menuju alam akhirat, sedangkan ilmu ukhrawi sebagai bekal engke di akhirat, karena akhirat mangrupakeun alam kehirupan anu kekal jeung abadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan ka urang sadayana, dimudahkeun rezeki sehingga terasa jasad urang ringan kangge menempuh jalan menuju kebaikan, jeung tetap istiqomah ngamalkeun ilmu sebagai warisan dimarantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu
huwal ghafurur rahim.